Kang, ke mana, Kang? Gawe heula tuh. Gawe lah. Oh, nya sok atunya sing salamet sing hasil. Kayak kade ulah poho ya, waktuna kerja bakti mah hadir, Kang. Siap dia mah. Aduh, kita asa naon deui nu ieu teh. Kakak Haji jeung kampak eueuh. Kita hatna we arareueuh, ieu peralatan kerja bakti teh kumaha nya. Sugan ningalian ragaji F. F. Sugan ningalian ragaji teh, mampian ragaji F. Ragaji geus arareueuh wae peralatan digawe kerja bakti. Waduh. Arareueuh wae peralatan setiap rek digawe peralatan arareueuh wae. Kucing kaya nu laporan anu masalah nu ngajual barang-barang kerja bakti. Bener kene lah tuh ayeuna lah mumpung beurang kene sore kene. Dah, kabeneran Nes, keur nyeun naon Nes? We. Iya we, kerja lemari we. Bisa. Batur pesenan biasa. Kabeneran atuh urang pangnyieunkeun gitu pangmelongankeun papa nama nu di Posrona Apa nama naon? papa nama, alamat. Apa nama naon? Alamat. Alamat palsu. Ih, kos gitu lagu alamat palsu. Alamat naon? Alamat RW 15. Oh. Pabrikum Oh. Sewa Negara eta. Nah, gitu. Hayang digantung, disusun gitu. Gantungna bohong. Lain kongkorong eta. Oh. Kabeneran. Emang RW tes di mana we? Aja Nes, hayang ngobrol jeung di dinya we epi obrolan. Obrolan we. Obrolan naon we? Sok atuh dikeula we. Sudah ada dia satu lah sok. Yuk. Ngobrol naon? Aya Di mana bantuan urang? aya naon sok? Di mana urang? Sok ke dieu we. Urang teh rek aya nu ditanyakeun ka didinya teh Nes Naon we? Itu teh barudak Mang Hedeng, terus Mang Tugeng nya, Mang RT 08 rek digarawe. Tapi peralatanana rareueuh Nes, moal anu nyikatin kitu nya. Alabatan susuhanon wae teh. Oh we baru disikat. Lain disarwakeun jeung seseuhan Nes, disikat teh penting aya nu ngilo atawa nu mawa kitu maksudna Nes. Soalna terakhir di dinya nu digawe teh kamari di Posrona teh. Ayeuna barudak rek digarawe peralatanana. We, hampura we pindah ke belah ditu heula we. Urang cerita we ngalangan disikat gaji we. Seug atuh da. Sok dina urang tadi. Nes, tadi kamari pas abul di dinya keur naon teh cing we di gudang rongsok si kutil. Biasa we. Ulin we, da wawuh teh kapan we. Jadi Sing bener urang curiga Nes, urang malih nyangka ka didinya nya. Sok jujur we Nes lah. Kayak urang meureunana lamun didinya salah urang diluruskeun gitu dibenerkeun. Soalnya itu peralatan kareueuh we. teh we biasa bae we. Mendingan jujur Nes, da mulai sasaha deui Nes, da itu petikan tempat wawadahan tempat peralatan Urang ge dari peti. apal we. Jujur moal didinya Nes.
Enggak. Sok ada yang luas di saha oleh atuh da warga urang sadaya di dieu. Bener we euy. Disingkeun mah paling kumaha bahwa di dunia yang ngajualan karong sok. Boleh Peralatan mah, sakitu lobana, palu kampak ragaji. Boleh kita mah. Tang gitu ini segala loba paku loba saloba jadi hareuh we Pada wawuh teh, kan orang teh wawuh jeung si kutil teh. mending jujur we atuh jujur. Sok kayak kurang juga bener kayak kurang. Kamu didinya bener. Oh, naon we asli we. Bener. Bener naon maksudnya? Sok ka dieu lah bener-bener naon. Bener we, mesin SW. Bener. Mang Oyon apa teh mana Mang Oyon? Ih, ngajual ke tukang rongso. Kasar. Palu, ragaji, bedog, kampak. Takusnya dijual. Tah, We euy. Ampura we euy duh. tah. Akhirna manes kapanggipan nah tadi tengah aku kita jujur cek urang geuna. We euy, emang urang nu ngajual we. Sudah keheul urang mah we, bungana setiap kerja bakti aing teu disuguhan we lah. Jadi ku aing dijual we talat-talat. Urang RW oge ngadahar beureun kopi udun eta kan. Aya teh kopi udun ngarasa udun teu? Anu teh ladang tina tina talat-talat. Coba eta. Kalurah, ayo kumaha Pak RW ngajabat ayeuna pesan ke sana. Cek Kalurah, aya kelebihan kekuranganna naon sugan jadi saran berejang Pak RW-nya. Semua manusia punya kelebihan, banyak kekurangan. Itu kuncinya. Kan satu pemimpin, satu keterbukaan. Yang paling utama keterbukaan. Itu Keterbukaan pemimpin. masalah segala. Ya, keterbukaan. Ini masalah ya istilah Madinah model rapat tahunan. Keterbukaan. Aya rezeki, keterbukaan. Eueuh rezeki, keterbukaan. Tapi aya rezeki mah keur aku aya wae. Aya wae rezeki mah gede jeung leutik. Gitu. Ai Satu-satunya kepemimpinan dina salama ieu geus sabaraha bulan, sabaraha minggu Pak RW ngajabat teh kumaha cek Kalurah aya perkembangan. Sae etawa kumaha Alhamdulillah. aya. Alhamdulillah ayeuna aya perbentenan. Tadi oge cek Paurah geus masing-masing bawa misi. Ayeuna RW nu anyar mah ayeuna bayano misina kana beberes lah ya. Halo, saya jadi ketinggali serah. Jadi ketinggali masalah. Kan tapi salutna ayeuna bisa mempersatukan satu KRW-an gitu. Lain si abing ayo pamimpin lah keke ada alus kana teh heula daripada anu anyar. Contoh ayeuna Presiden Soekarno masana baratama keur memeres istilahna ngusir penjajah. Boro-boro ngurus harta. Nah, ayeuna diganti ku Pak Harto. Aman. Bisa ngurus harta. Tak itulah contoh nama masalah kepemimpinan mah. Jadi masing-masing istilahnya enak dari gubernur enak Prabowo itu kaya Prabowo tak akan ketinggali ya. Mudah-mudahan Jokowi kemari ya bagus di Jokowi oke. Sinyah kan politik lah nu penting nama hidup. Jadi ayeuna jangka payuna aya saran naon menawi aya kekurangan naon nu kedah dilareskeun di dieu di rupa odong Pak RW ayeuna pilih Palurah aya saran-saran naon ka payuna. Minta saran dan pendapat di Pak Lurah untuk saya melanjutkan tugas ke depannya. Ayo di KRW-an mah dengaran negara RW mah lembaga masyarakat. Jadi lembaga masyarakat mah dua unsur kudu di istilahnya dilaksanakan guys. Satu istilahnya estafet dari pemerintahan desa. Kedua punya inisiatif sendiri. Itu RW eta yang penting mah. Tapi tetap mempunyai inisiatif sendiri. Jangan lepas daripada musyawarah. Kita keputusan istilahnya Prosedurnya Pak Lurah. RW. Prosedurnya. Dengan kekuatan RW musyawarah.
tidak ada istilahnya undang-undang masalah undang-undang baik itu undang-undang dari Perda maupun dari Perdes. RW mah hak mengatur rumah tangga sendiri kan. Jadi tidak usah menunggu perintah dari desa, tidak usah menunggu dari Pemda apalagi. Jadi harus punya inisiatif Ya, untuk inisiatif kemajuan ya, sendiri. untuk kemajuan Nah itu lingkungan, wilayah. kegiatan RW itu. Ayeuna contoh, ayeuna memungut kematian RW. Bagus ada paralel itu inisiatif kan. Ada masing-masing istilahnya kreatif gitu, kreatifnya Kangge kegunaan masyarakat oke Ya, lah, kegunaan. kegunaan masyarakat oke. hanya melihat apa ini kebutuhan di masyarakat, sok kegiatan musyawarahkeun gitu. Dan alhamdulillah kan ketingali paralel jalan deui gitu. Ronda jalan deui. Ronda jalan, Ronda keamanan itu penting. Yang paling penting istilahnya sebelumnya aman dulu. Jangan dulu amin dulu. belum tentu aman. Aman dulu. Aman baru amin. Ini ulah-ulah duwi ka istilahnya. Tadi Abi Palurah atau Sedipasihan kelengkapan ronda. 1 pentungan, 2 borgol, 3 jam dinding. Di Tadi mana? Polres. Di Polres. Polres Ciamis tadi. Kangge kelengkapan petugas ronda malam. Itu Palurah pengenten Kamu ayeuna pada menghadapi pemilu ya, pilkada ya. pilkada mudah baik kondusif masyarakat. Mudah-mudahan satu arahan Kangge Kapayuna sim kuring tiasa ngamajukeun masyarakat. Abdi tiasa amanah numban tugas ieu. Amin. Tetap Abdi pasti menyunkeun dukungan ti Palurah. Nah, bilih Abi ayeuna menyimpang atau kekurangan, tolonglah pasti arahan ti Palurahnya. Ya, Pasti ya. arahan Palurah sebagai tokoh legend Imbanagara, kepala dusun Imbanagara, tetap ku Abi disunkeun lah arahan masukan anaknya, kritik dan saran ku Abi diantos di Palurah Ya. demi memakmurkan, memajukan masyarakat dan lingkungan ya. Itu Palurah. Siap. Penting pemimpin mah ada di tengah. Siap. Walaupun Insya Allah. berbeda baju tetap kurang. Yang Insya Allah. dijaga kerukunan. Ya. Harus rukun. Halus rukun ya. Sauyunan ya. Harus rukun. Atur nuhun ka Palurah, sesepuh, tokoh Iya. masyarakat, tokoh agama di RW 15 Lebak Lipung. Terima kasih. Tetap semangat. Amin. Semangat. Semangat. Lebak Lipung Lebak Lipung, sauyunan sauyunan, salawasna.